Kituan jadi keung ya. Sok kadiekeun si Dedena. Kadenge kitu kuring beuki ngarasa reuas. Malahan lain kuring hungkul anu ngarasa sieun teh. Tilu urang jalma anu keur aya di imah kuring oge jadi cimpurungkut. Sieuna ningali kana eta kajadian sarupa kitu. Kuring oge jadi tepuguh laku. Ya kudu kumaha nulungan pamajikan anu keur kasurupan ku Kunti. Kajadian sarupa kitu kakarek penting harita. Matakna kuring teu bisa nulungan nu jadi pamajikan. Kuring langsung nelpon ka kolot kuring. Maksudna kuring rek minta tulung kanu jadi kolot. Pikeun ngubaran pamajikan anu kasurupan ku Kunti. Teu lila kolot kuring